Naunan budak teh mah. Iya mana? Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tolong bantu kami ya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih. Tolong! Tolong! Tugas bidadari mana? Mana itu mana? Sampeurkeun ayo. Bukan bu. Harus bawa ke mana bidadari orang? Agus tulungan orang. Lepaskan bidadari orang. Enak saja menang hese-hese aing. Lawannya kemana orang yang berikan bidadari? Sieukeun. Bongan. Nya geus ena mah. Cang adu jurus sih. Ayo, gaskan. Jurus angin puyuh. Ayo dari ukela. Yuk. Meni karena tempat mana tari isnya disuguhan naon atuh dek nang capek teh kita. Dah itu meni kopi-kopi aja. Ayam meureun kopi pahit nu segelas mah meureun. Jadi saeueuh nah. Bohongnya. Awal kopi iya aya ge cai herang kajen teu. Yang kopi kajian tadi gulaan ya. Pan urang teh karek datang meureun jeung maneh. Boro-boro bisa meuli kopi. Kana ieu mah di leuweung awal tukang dagang kopi iya. Aya naon atuh? Aing lotek di sanguan atuh. Mane masuk gaje ngomong teh ngaranyos ka mana daek. Boga aing ngagandong lagi. Pun saja teh meneh tega ningakeun urang. Da pasti sieun lo balik deui moal lagi. Sakarunya enggak. Urang mah lempang sorangan sieun. Ayo buru gandong. Mending balik deui, Bos. Urang karunya ka maneh. Sieun oge Bos mah nya. Ayo gandong ulah batanya. Ya atuh cai herang. Ya. Ayo aja dong neangan si Jaka. Ya. Ayo. Orang mana di tukang? Ayo. Naunan budak teh mah. Iya mana? Woi, geus eleh kumaha dia? Leuseuh. Naonan gletek ti patut. Enak orang kurang puas. Enak curang adu jurus anu bener lah. Udang. Ampun. Ayo gaskeun.
aing diajar di bah gondrong teh. Ah, Jack, kenapa geus beres. Lawan age ngejengkang geus. Ayo gandong. Yuk gandang ulah batanya. Iya, kagok.